So guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ya Allah, kita nggak sekuat, kita ngan pinggir ngan awewe ya Allah, kering-kering ngesle maut ah. Ih, arek mana naonan yuk. Ya omong, ai maneh naon. Ini diri awewe mah hasa. Ah, awewe nan bener awewe. Ayo we bikin diri daripada dia mah ngeusi mending kena bunuh diri. Tinggal ulah ketuan ewa jangan putus asa. Ya. Putus asa kunaon? Awewe mah maksudna awewe mah. Aya we nu di Pikabogor. Geus saha nu ngebogoh teh? Aya terus manehna teh bogohan jeung urang aya jeung ngalaki lain. Deui mang hate mang. Mata bunuh diri teh mang. Oh, tapi mah putus asa. Masih ya masih tenaga kan putus asa di amang nu teu ngarasakeun abdi nu ngarasakeun mah mang. Hate abdi nu ngarasakeun mah amang mau ngarasakeun. Pasti ngerasakan sarege nanti sabar sabarnya lain masalahku sabar mang amang lamun jadi abdi arek kumaha periksa amang kumaha duk Telkom si Lila. tuh mang geningannya eta awewe anu orang jadi KTT itu di jalan aja bisa jen kurang mata kajut teh sabar kembali mata sabar arti dimas dan Cina kuring kayak mang ini contohnya aja ngelaki sabar lain kuasa sabar mang kami nyari hati lain miliknya orang pengen jodoh nak merenan lain masalah ku jodoh mah eta mas ya orang geus menang ulah abdi ka imas teh pergerakan jeung naon ngagadekeun sawah motor demi imas nya hampura atuh lain jodohna merenan lain masalah ti jodoh sabar terus we aya nama kieu da aya nama aya anaona tadi saya mah calona tuhnya geus kieu mah jadi mang geus apa ayo we antepkeun naon di urusan sabar ningali ngomong urang mang sabar bae ini kitu mah kitu teh mah arek ngajo mah arek sama sabro teh Karpoplak ongko arek nulungan aing paeh teh atuh meureungan Telkom si Lila. Andre kernaon astagfirullahalazim ieu cicingin teh nyeri hate diselingkuhan we awewe mata geus bunuh diri teh ulah ieu tadi mah neng teh ngomong sok coba kala neng teh ngomong bahwasana teh neng teh bogoh ka aa anu bener ya teh bener neng mah serius asik alhamdulillah lihat tuh nama orang wih jadi tong jadi bunuh diri ya action ya Allah ya kita siapa tahu cing cing mahal dok eta nu hayangeun ka Neng. Hei, iya buru durasi lila. Bro. magriban Adri guntang cicing nu mah ngomong Andri we ngomong mah ya cincin kernaon Kat lincing-cing atau cicing gitu siapa mah. ulah Kang ieu neng teh salah kan barusan aku bilang akang